Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Salasa kaping 11 November 2025 masih dina surat Al-Isra ayat ke-40 hijina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna walaqad jeung sanyana atawa jeung nyata sarrafna diulang-ulang ku kami saur Allah. Naon nu diulang-ulang teh? Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Nuh diulang-ulang dina fi hadzal Quran, dina ieu Quran. Diulang-ulang sadayana ge tentang neraka, tentang sorga, tentang naon bae ge ku Allah diulang-ulang supaya kumaha liyadzakaru, supaya ingat ka Allah, zikir ka Allah dina naon anu eta diulang-ulang dina Al-Qur'an. Tapi da umat musyrikin mah jeung umat kafir mesing diulang-ulang ge manehna mah wa ma yazidu jeung henteu namahan ka itu jama-jama kafir, jama-jama musyrik illa nufuro kajaba lari tina rahmat Allah, ngajauhan, jauh tina rahmat Allah. Teu daek insaf, teu daek hayang ngartos tina eusina ieu Quran. Saterasna kul bejakeun ku anjeun Muhammad, laukana lamun teh mah aya ma'ahu sartana Allah alihatun sesembahan atau pangeran kama yakuluna seperti naon anu diucapkeun ku itu jama kafir. Idan mangka jika atanapi lamun aya la batagou pasti namanehna neangan illa zil arsi ka anu ngagaduhan aras sabila jeung jalan anu lempeng. Tapi da mustahil teu aya deui anu ngagaduhan aras mah, anu ngagaduhan jalan anu lempeng mah angin Allah subhanahu wa ta'ala anu maha esa anu teu aya bilanganana. Jadi umat kafir mah percaya kanu sajeun salian ti Allah, mangkana manehna disebut kafir hartosna nutupan kana kebenaran. Saterasna subhanahu maha suci Allah, wa ta'ala jeung maha luhur itu Allah, amma yaqulu tina naon anu kumanehna diucapkeun ku umat-umat kafir. Allah mah maha suci sareng maha luhur tibatan naon diucapkeun ku umat kafir. Sabab Allah mah naon uluwan kabiro, Allah maha tinggi, Allah maha luhur, kabiro jeung nu maha besar atau napi nu maha agung. Jadi naon anu disangkakeun ku umat kafir mah eta mah hayalan belaka. Da salasna mah Allah mah teu aya deui angin Allah subhanahu wa ta'ala. Saterasna tusabbihu sadayana oge maca tasbih. Saha sadayana teh lahu ka Gusti Allah. As-samawatu pirang-pirang langit sab'u anu 7 lapis. Eta langit teh tasbih ka Allah, nurut ka Gusti Allah, teu liren-liren tasbih. Wal ardu jeung 7 lapis bumi kahanap eta ge sami tasbih ka Gusti Allah. Wa ma fihinna jeung sahabae pihina anu aya dina kaduana, nu di langit para malaikat sadaya tasbih, oge nu di bumi jin manusia sapalihna manusia masih nu kufur, tatangkalan batu kesik sadayana oge nu aya di pantai nu aya di gunung tasbih ka Gusti Allah. Saterasna wa im min syai'in jeung lamun aya perkara sadayana oge illa yusabbihu kajaba sadayana ge min syai'in tina sadayana perkara ge illa kajaba yusabbihu aranjeunna teh tasbih bihamdihi memuji ka Allah. Sabab ketika pasir pantai ku Kangjeng Rasul dicanak kana dampa pandanganna sadayana ge Rasul mah uningaeun yen ieu teh keur tasbih ka Gusti Allah.
Ketika tatangkalan katiup angin sami keur tasbih ka Allah. Suara bangkong, suara manuk, suara naon oge tongeret eta teh keur tasbih ka Gusti Allah. Walakina ngan tatapina atabqohuna urang mah teu ngarti, teu ngartos kana bahasana sasatoan. Tasbihahum kana tasbihna itu sasatoan, itu tatangkalan. Urang mah teu ngartos da eta mah bahasana bahasa sato. Innahu sanyana ari Gusti Allah kana bukti Allah haliman ghafura. Allah mah maha lembut, maha santun, oge maha penerima tobat, maha pengampun. Jadi Allah mah henteu haliman teh henteu gancang nyiksa, henteu gancang masihan azab kecuali nu tos berlebihan. Sareng Allah mah Ghafuron anu maha pengampun sareng anu maha pangampura. Mudah-mudahan urang kalebet jalma-jalma anu teu diazab ku Allah kalayan kengeng pangampunan Allah di dunia kanggo pibekeleun di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Sakalimah dua kalimah mugi aya mangfaatna. Insyaallah patebang da enjing dina waktos anu sami. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.